korgi, topi. Mohon itu maksudnya jelaskan ayeuna keneh. Ira, aman eta ngajemput aing teu nyaho ya. Eta teu abah ka urang ge mau bebeja biasa mah. Aku mau ke Seumi dulu ya eueuh eta mah bah. Ih, kana mu. Aduh, Kak Salim. Dia suntangan. Nya. Da urang teh tadi hargaan bah kieu-kieu wae terus-terusan. Ayo liar timbang nggak sih orang ini ke barak. Tah bener bawa kainya Mang Iping. Teuing anjing geus teu puguh aing di dieu oge aing di saung oge kabarak kubug aing duaan usaha aing batur. Biakeun anjing kolong ku aing dibool opat siki anjing di barak. Tapi hari bogoh manger kayak iya gitu. Urang mah can bisa ngajelaskeun di loba batur, urang mah bisi kasakana aing jelema kumaha. Oh sih memang jeceng aja iya. Aing entod kamari atuh panggih teh. Urang ngomong de Asmi nek neangan pagawe nek neangan di anu lain, urang mah lain eta teh heureuy sangkan ku nyeri hate ku maneh lin. Sarua urangnya kamari kelabing saking ku nyeri hate ningali didinya jeung Umi wae. Ari aing kudu jeung anjing. Pan eueuh jelema aing jeung sadi jeung si Abah jeung Maiting aing salin jeung jelema eta. Depan loba. Heuh pan loba oge meureun urang teh teu puguh kan ngobrolna aing jeung tua mah urang teh. Dia mah egois we tiba lagi ke aing teh. Mata tong nyeri urang tah kitu. Aing nyeri sia Iraha, aing nyeri. Aing wae nu nyeri ku didinya Iraha. Ada pasea mah malaya ujungna puguhkeun we goblok rek kumaha atuh. Aku gulung pasea na moal. Aing mah aing jongjon aing paduli tinek geus harga aing ngasaan. Geus aing mah. Goblok. Ya aing. Sok puguh